meninggal di bawah maneh hingga goblok teh. Yang akan semua pangabaktos Gusti muga katampi kalayan kabeh ngahandok ampun. Diterima. Alhamdulillah hai ditampi maetan dipikareus ku Gusti Mabdi dok ampun. Aya naon ieu teh Gusti dok ampun. Daguan heula. Omangan dok ampun. Hei, Naon dok ampun. Eta sia ngomong ditungtungan doh ampun naon sia. Heula aing mah tiba heula ngomongna kieu doh ampun. Lain ampun. Heula aing mah teu bisa nyebut ampun tiba heula ge doh ampun. Eta bisa anjing, eta mah contoh doh ampun. diuk anjing. Ari maneh kunaon makan wae doh ampun. Sia teh keur meng naon. Goreng ardat sia teh doh ampun. Adat lain ardat. Mana teh keur loba masalah doh ampun. Darah titinggi meureun doh ampun. Sehat mangga Wilujeng. Anu nanya euy. Milo bakir mobil doh ampun. Milo balik aing doh ampun. Teh geus di marana, geus piknik teh ngeueum. Ngeueum di mana doh ampun. Ngeueum di luhur di darajat. Darajat teh urang mana? Nah, Naon apana ya derajat anjing. Boga hajat eta mah. Tunungan urang poe ieu. Oh gitu doh ampun. Anjing. Ampun. Ari maneh meni geuleuhan ka batur teh doh ampun. Nyangakeun semua pangabaktos mugia katampi kalayan kabingahan Gusti Kulan. Diterima. Hatur nuhun. Aya naon ieu teh? Pangna syalira ngumpulkeun abdi. Ngomong teh laun anjing sia teh. Jadi keung saya ngomong teh asa di astana setan. Ulah kitu. Da urang mah geus ti baheulana ngomong kieu. Kitu cenah. Asa di astana anjing. Kabina-bina teh nanya lah macam laun-laun teh ngomong teh doh ampun. Sia leuwih ngabusingkeun aing anjing. Menewan heueuh ceureuh aing tentara ampun. Awak tangih gul gede sia. Ngomong keuman. Diuk. Mangga. Ari maneh meuni penek.
lain aing nu penek sia nu jangkung belagu kabina-bina teuing doh kampon dan nirahing samya manek satengahing marga satengahing maraga jol ieu kain meuni babaturan meuni wah nu ceureuh si goblok kabina mah teh ih kawas lain kakolot sia teh belog-belog kabina-bina teuing bodoh kabina-bina teuing ae tapi ka kitu-kituna geus anjing naon sebelah cangking naon sebelah cangking melotot naon aduh kurang oke setan naon sia Galah naon ngawaku naon sia ka aing naon alah naon aduh nepi ka jangar sirah aing didegung-degung ku sia emangnya gua cowok apaan masalah buat lo ya sia nu salah naon aing ye dengekeun mun lempang teh heug neuleu sia mah tungkul we ngadudud jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing kitu jadi maneh ngamak teh gara-gara hulu aing tidak goreng kana hulu maneh heeh jadi nu salah maneh dipikir-pikir malain aing anu salah saha sia nah aing dengekeun belagu geus pugu pan aing mah teu neuleuh ka sia tah sia nu neuleuh ka aing geus ka kaitu ieu mah ngahalangan aing emangna aing rek sieun ku sia bina-bina teuing sia teh awas ya ku aing disantet goblok bina-bina teuing gini aya dunungan sugan teh aya dunungan damang Gus bisa di nah Gus kapan Gus teh belagu teh cager no nari damang mah Gus teh aya naon ya teh kayak heula ulan kayak heula mending ayeuna lain kedaguan ngantosan sapan abdi tos ka dieu engke cenah goblok lain ka sia aing teh edah hayang miluan hayang miluan marokana rek dibawaan pada hamoa Gustinya nya tuh cak Gusti oge nya wayau si itu mah pikageleuhan Gustinya nya tuh si itu mah kabeh ngaheurean wae nya nya tuh si itu mah goreng patutnya nya tuh kami abdi kasepnya henteu tuh Hingkang samya manak satengahing marga satengahing marga
kuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan kemerdekaan karyaan pinuji kuring tinu mahagung bos Haji Robi bos bengkel muji syukur kahyang agung wireh di dunia ngumbara Pak Haji Edeng dicukup panasi diri Gusari rasa nutunga tungana kulalana Gusti Kang Adi Sepru di Ciharasa tungana kulalan Gusti eta kasopono kaso panjang Pak Ibu sono nganjang Pak Haji Setiawan tepang di jalan warga seni Padalangan bercontoh jeung atika hante ingkar ti aturan nu nyangkana pangwangunan seni manggeng seniwati mama pansel anu pasti ngabantu pemerintahan dari jurung penerangan Rarang goyang Orang putih. rarang goyang rurut goyang rurung goyang Bos Hadi Mulyana Karawang Kaung ratu kaung ratu rurun tuyan saruntuy renung di gunung saranggeui meupeui di leuweung lamun tepung dina rangkulan salangkung teu waleh gandrung saangkeun teu waleh nilu hari kaung Pangeran anak kamu ka Abah Haji Okto Bawa Indah
Heureuyang pahetkeun jadikeun bae. Gawang ratu gening ruruntuyan dapuran mah dapuran tangkel hanere Tanaonana mun saestu ulah osok sok rayungan angguran bagjakeun bae bagjakeun bae sarang geuyeutimeun lamun nyawa poe panjang lamun nyawa poe panjang kawan jeung pangharepan layetkeun bagkeun bae kawung ratu geun ruruasan salasih mah salasih di Cilamaya rek satu moal bade luasan ti asih salalapitna saruntuy gandrung urang sorang poe panjang urang sorang poe panjang kahema rejeng katresna simpaikeun salawasna Kawung ratu ruruntuyan kawung ratu ruruntuyan Rap dugang ya rap duging detya hingkang samya prapta rap dugang ya rap duging detya hingkang samya jajar pinara satengah king maraga ulah dijina milani ridho pangeran sedanten waladia balatam tamasiluman silemin hangkot buta parantos sempak merbayak sadipayunan ikipati unirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping
nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur si goblok batur marampak sekar vokal grup bareng der manarikeun maneh kaciri sia mah hayang kapuji kudunungan teh kaciri sia mah hayang kalem kudunungan teh matak naon lamun guyub jeung batur bareng beda-beda teuing sia teh Paduli teuing sungut aing sungut di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing mahan make jeung pepilon kana urusan aing kumaha aing we lain kumaha aing pan sia teh rombongan urang saha maneh teu hararayang teuing teu hayang aing mangahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing ye mainnya ajik nu beunghar bukan nu situ mah mawakan buuk da bukan teh hayang aing mending ngawabukan anjing tibatan huntu sia jiga pager untuk aing juga pager cenah doh kampung ajik geus cicing lan cicing nada terlompatan tadi ge cicing maksud aing dijempe jempe mun tadi jempe kitu da abdi mah jelemana nurut lamun cek denungan jempe jeb abdi mah sungut teh tara ngomong deui abdi mah lamun si itu diteta jempe teh hayo we ngocomang sagala diomongkeun abdi mah moal lamun cek denungan jempe jeb sungut teh kawas dikaput tara ngomong deui abdi mah lamun si itu ditita jempe teh hayo sagala diomongkeun Israel diomongkeun abdi mah moal lamun cek justi jempe abdi mah jempe sia nu gandeng tapi kita dek jempe sia sungut teh leuwih-leuwih ti awewe sia beda-beda teuing sia curig teh sia nya bawahanana jurig dununganana genderuwo kasaha sia nyebut genderuwo teh hah kasaha nyebut genderuwo teh kasaha nyebut genderuwo teh ya kadunungan ay kapret sia ku aing nya ditakis ay sia teh ngalawan ka aing sanes ngalawan ada keprete nyeri nya ditakis malik-malikeun ngomong teh sia da tadi balikeun mah tutung Kuduh aing. Bina-bina teuing si babal dia. Lamun deket ditanya ku aing sia. Untung jauh. Meni mumul eleh ngomong goblok si teh. Yang tibatan eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah. Paingan ngontrak wae. Ye teh aya naon Gusti? Teu aya naon-naon. Lain ka sia jeng. Geus ulah ngomong wae. Anguran mah dengekeun. Naon nurek diobrolkeun ku dunungan. Kitu cenah. Keung anjing. Jangan aya uncuing di situ. Nguasa ngomong uncuing ngelak situ. Uncuing koreak segala rupa. Uncuing koreak. Bagong. Bunglon. Sakira karana sia lamun panas tiris motong milu. Ngomong laun-laun teuing situ. Mina-mina teuing awak we tanggihigul situ. Ngomong lalaunan we situ pipi we kamu.
Mina teuing si teh ieu lamun rek panas tiris di imah aja dong. Ka rumah sakit ka puskesmas si teh ka itu. Lain kalau ka kitu si teh wah awak we tangih gua. Kalau langkungan pulaan tak. Naon si teh? Sekali centang. Karunya nasir. Sia tetengah teh kalabasan goblok. Ka mina teuing aing mah ngajuralit. Kumaha mun handap aya mobil ka galai aing. Cacakan di kenca. Sia. Aya bos anjir. Alah, ya bos alhamdulillah. Aya bos om telolet om. Anjir ya mobil segede kieu Anjir gandeng sih teh. Sok pasihan jala wah. Aku ikut. Dia ya dilatih kesabaran dah aing ya. Umur-umuran aing ngawayang makin kali liwatan ku bos. Kun bae atuh kun bae. Somohon abdi geus sawios mah kakarak gitu pengalaman. Nya. Ada orang teh sakaloro pagi kudu kalaman wae doh ampun. Meh aya dongengkeuneun ka anak ka incu. Pernah ngawayang disampeurkeun bus. Baheula abah ngawayang. Nya. Bus pasuliwer. Ieu teh bade naon ieu teh Gusti? Ya teh bade datang bos deui Gusti teh. Sawioskeun Bapak Ibu keun bae da urang nu ngurut ka jalan. Nu bade liburan rupi nama. Nu bade liburankeun sawios. Ya. Tenang ya pasian jalan. Beh lancar pasian jalan. Sakantenan pasian tuang. Sabeus pasian tuang. Sok nyantai we nyantai da loba ke panjang kene waktuna ge. Sok pasian jalan. Nonton ke basuh heula tuh. Ieu teh bade naon ieu teh Gusti? Kieu. Pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Bade naon? Bade naon Gusti doh ampun. Bade naon? Ieu teh. Kieu. Urang sadayana urang init ka nagara Amarta. Bade naon? Nyaeta ka nagara Amarta teh rek maehan jelema anu ngaranna Semar Badranaya anu cicingna di Tumaritis. Rek maehan jelema Bener. Hei. Gusti nu agung. Ieu teh ngariung teh rek maehan jelema doh ampun. Geningan rek maehan jelema. Menikar kieu. Ajik da lain di kebun binatang itu. Kayak buek. Bagaimana kayak buuk segala rupa.
Unga saya ngomong iruk-iruk makhluk halus dan datang. Ya, Heeh. Auranya beda, abur-aburan. Sok kantosan heula we. sok mangga ngalangkung heula. Kade inung suku kade bisa kade le. Tade inung suku sebutkeun. Bisa kade le kubus. Nyawer atuh ngaku. Abi ngiring. Lingi heula tuh lingi heula. Beli pada nonton heula mangga. Jadi orang nulalajo ya mah ya. Kapita yang liburan. Aya deui 5 deui saurna. Mangane aya kene 80 deui Gusti. Aheun eta lang. Ya. Kena Mm. jauh kene. Tah kitu ieu teh. Laras Gusti. Wayahna urang sadayana urang init ka itu ka Nagara Amarta. Mangga ayeuna. Urang pak urang maehan jelema anu ngaranna Semar Badranaya. Oh saya mangga Gusti dok kampon. Mudah-mudahan urang sadana di pasien keselamatan Gustinya nya. Sae mangga, ayo urang pada lu mampa salaya. Mangga init salaya. Init. Sae mangga ayo. Kade sada jalan ulah ngararakeun. Maneh nu ngarakeun mah? Aing mah moal, aing mah menak sih teh. Wah, moal nyamenak aja dugul. Aing sih mah makan fisik wae goblok sih teh. Dugule budak dugul kudu diteke. Kasaha sih nyebut dugul teh. Nya kudu botak. Oh, sugan teh ka aing. Pangrasana teh jabrig. Paengan mawa sisir wae di tukang teh tuh. Hayu salarea. Ayo. Ini sada.